Malah iya maka KHS wae. Aya naon Kang? Ya abina teu ngeunah awak. Reunah awak teu ngareunah awak alasan wae maneh mah. Salaki hayang kopi guatkeun panggieun kopi. Atuh akang nyin sorangan hoyong kopi mah abina teu ngeunah awak ieu teh Kang. Sing purun guatkeun hudang salaki hayang kopi teh. Pan kewajiban ngurus salaki teh. Yeuh nu nengan duit lagi ieu yeuh. Kewajiban maneh mah ngan saukur ngaulaan salaki tapi lagi kitu. Salaki teh teu meunang we pamajikan teu ngarareunah jeung teu purun teh ieu teh. Dasar salaki pinter kodek ieu teh pamajikan geuring dihayu we dipaksa. Os ieu teh lah. Keur naon akang hulang-hulang wae ti isuk, hulang-hulang. Karek ngojek malah ieu hujan tepurun urang teh. Tepurun hujan pirage hujan saeutik atuh jeung geura indit geus ayeuna mah indit ulah ngomong tepurun wae geus geura indit Tepurun malah lah tepurun ya geus ayeuna mah indit guat indit kudu purun dan geus kewajiban akang urang gering oge dipepaksa minjuk kopi ngaulaan manehna cenah kewajiban cenah ayeuna mah jung indit ulah ngomong hujan saeutik oge indit geus jung indit tepurun sia geus kewajiban cenah cek manehna ge ngomong teh cenah kewajiban ngurus salaki teh keur gering oge urang teh dipaksa geus ayeuna ge gantean atuh maneh ge neangan duit teh kewajiban salaki tepurun jaba hujan saeutik oge geus geura indit maneh teh Habis ya teh biwir teh nya saparahang ge para rakyat gara-gara teu udun gitu di isu malah pahit Kang ieu teh pahit gara-gara teu udun gitu can pada canangi udun ieu teh kayak cicing lah nya ai pahit mah teh lah cicing sabar rek pamilikeun udun meureunan si malah teh aduh pengertian udah pemajikan teh ya cenah pahitnya minum cai gula meh teu pahit cai gula sudah teh pangulikeun udun minum wae cai gula geus ulah loba ngomong pemajikan teh aduh euy tas dahar teh aduh ku arek geuteung teh sarapal tas dahar teh udud teh ieu teh aduh mun aya nu ngarti ieu mah ngeureun ududna teh sebal ini aduh ngarti jenengan kudu disindiran muga pamajikan teh karek ngarti sebel Kang ya sebal tas dahar teh udud mah oh atuh ai sebel mah nya meh teu sebel mah tah kok utahkeun kabeh utahkeun tah sabab menting kencang udu wae aduh malah urang rek ieu rapat heula nya heueuh atuh Jung atuh suntangan heula urang teh pajabat aku masyarakat atuh pajabat teh atuh nya ieu entah asal Jung suntangan Jung moal suntuh moal era aku barudak heueuh atulah nya inditnya heeh Jung Kang Kang cicing heula cicing heulanya antosan heulanya cicing akang ulah ka mana-mana nya jika nama guys si malate rek mekelan makan siang kos pajabat jan sok dibekalan ku pamajikanana teteh lah boga tahta jeung harta mah tahu si malah nu saktu galakna ge ya Kang ieu akang kan bade berangkat rapat ta uihna engkena pang meserkeun gas jeung ka pasar meser sayuran nya nya pajabat itu tak bae atuh maneh masih mikir urang teh pajabat RT ieu teh ya kan bae atuh Kang ye pokokna mah akang teh sing nurut ieu teh ye
ieu meser sayur jeung meser gas. Yeuh, jabat pejabat kuatkeun yeuh sing nurut ka pamajikan teh. Sok yeuh mun teu nurut yeuh tira ge tita belanja. Enggak, sing nurut. Salaki. Geus jadi pejabat teh anger hargaan. Iya mah geus angger deui wae weaan jeung awewe. Pan urang teh selaku pejabat RT malah kudu bisa ngayomi masyarakat nanyakeun kabar ka warga kabeh. Nya mending mun kitu mah. Da ieu mah weaanana oge jeung Rangga ieu mah angger wae. Yeuh, akang teh geus kolot, sing inget ka anak. Gak inget ke anak urang teh boga anak 3 si Apahri si Otong jeung si Teh Sasa. Ya inget ta, ayeuna geus sing inget ka umur akang teh geus kolot, geus uwisan ta. Boro-boro kana umur malah urang mah kana wedal urang ge nyaho tanggal lahir nyaho urang mah wedal Sabtu. Bisa ieu teh mah.